Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Moch Husni Al-Mahali di kelas 12 A Farmasi. Dia simkuring bade ngadugikeun hiji carita dongeng anu judulna teh Si Kabayan Ngalanaka. Dina hiji maksa, si Kabayan kereleson bari jeung ngalamun di payuna nalompokna. Saliwat oge bari mikiran roay, tutut jeung lauk nu diala kamari. Teu lila si mitohana teh datang. Kabayan, daripada ngalamun kitu mending pangalakeun nangka. Pilih we anu kolot buahna, parentah mitohana ka si Kabayan. Teu loba omong, si Kabayan langsung indit ka kebon. Saantosna dugi ka kebon, si Kabayan teras milarian ngatangkal nangka anu buahan. Anjeunna milari buah nangka anu atos kolot. Tepati lami, anjeunna manggih hiji tangkal nangka anu si buah nangka teh atos kolot tur ageng. Teras kumanehna buru-buru we diala. Nah, kusabab si nangka teh ageng, si Kabayan teu kiateun ngangkat nangka teh. Ieu mah hese euy nyanakna ge, moal kaduga abdi mah. Kumaha nya cara nyanakna ieu teh? Cek manehna jero hateuna teh. Kusabab kebon teh teu peuti jauh jeung walungan, eta si nangka teh dipalidkeun di walungan eta ku si Kabayan teh. Jung, balik di payun, aparan geus gede maneh teh. Ternyata si Kabayan ka nangkana teh. Barang dugi ka bumi, si Kabayan teh ditaros ku mitohana. Kenging teh nangka teh. Nya kenging atuh, nya ageng, tur tos kolot deui, cik si Kabayan teh. Mana nangkana? Ning anjeun uing lengoh teu nyanakna naon. Tumaros cik mitohana teh. Hah? Naha? Teu acan dugi kitu. Pedah we tadi geus balik ti payun. Tembala teh. Astagfirullahaladzim. Ari maneh tos sok bobodoran. Di mana caritana nangka bisa balik sorangan ari maneh. Cik mitohana teh. Naon? Nangka atuh anu bodoh mah. Geus gede, geus kolot, teu apal jalan balik. Saur si Kabayan bari tuluy ngaleos ninggalkeun mitohana. Tah eta carita dongeng anu ku abdi tiasa dugikeun dina dongeng Si Kabayan Ngalanaka. Punten bilih aya kalempatan, hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.